Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut ngelogat Jawa Sunda kitab Batu Somad Batu Somad atau kitab Syaruful Anam. Nyaeta bait kasalapan nazam assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu tawi hormat Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya nurul zalami cahayane piro-piro kapetengan. Assalamu utawi kehormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya kullal marami saban-saban kang den sejo. Assalamu utawi kehormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya dzal mukjizati kang anduwene mukjizat. Assalamu utawi kehormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya hadiya kang nuduhaken al hudati ing pira-pira jalma kang tanpa pituduh. Assalamu utawi kehormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya dhukhrul uswati kang sisimpenane pira-pira wong kang maksiat. Assalamu utawi kehormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya hasanas sifati kang bagus pira-pira sifat. Kang bagus pira-pira sifate. Assalamu utawi kehormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya dzal bayyinati kang anduwene piro-piro dalil. Assalamu utawi kehormatan Allah iku alaika ing atase paduka ya rabbas samahi kang anduwene kalomanan. Ayeuna logat Sundana nyata assalamu alaikum kehormatan Allah eta alaika muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka saliraya nurul zalami cahayana hate-hate nu poek cahyana kapoekan. Tegasna hati-hati anu pararoek nuduhkeun kana jalan ayeuna anu dipikaridho ku Allah taala. Assalamu di dia disebutkeun wa haqiqatun nuri wa adh-dhahiru bi nafsihi al-mudhiru li ghairihi. Ari cahaya anu sajati eta cahaya anu caang di dirina nyaangan ka papadana nyaangan ka baturna. Beda deui jeung lilin. Lilin mah eta lain cahaya nu sajati. Lain hakikatna cahaya. Manehna mah ka batur nyaangan dirina henteu di dirina kapoekan. Ka urang ulah cara lilinnya. Kudu cara naon ya? Tah, tuluy assalamualaikum hormat Allah taala alaika muga tetep ing atase paduka ya kullal marami saban-saban kang den sejo. Eta teh asalna masdar mimi ngan bimaana isim maf'ul kitu dimaksudkeun kana isim maf'ul anu dimaksud. Al maram anu diseja anu dituju. Jami'il matlub bi kulli khairin dunyawiyyin wa ukhrawiyyin. Anu dipurih disuprih dina saban-saban kasayan dunia jeung akhiratna. Tapi nuskhatin ya mubris raqami dina naskah sejen mah bisina urang mendakanya dina bait kasalapan teh satar kaduana teh lain yakul lal marami tapi ya mubris raqami ulah aneh dan memang pancek teh ditiao ge ieu teh kitab Batu Somad teh saliru apakah menang kenging Ibnu Qasim al-Haribi atau Ibnu Jauzi teh dan kusabab duana lagi ngarang kana kitab Maulid anu mana dina setiap karanganna eta aya kesamaan kecocokan dina konteksna kan ya pantes ayeuna seperti dina bait ka berapa katilu pan satar kaduana teh urang kadang sok manggih azkal azkiyai kuzai kadang manggih oge dina kitab sejen mah kudza azkal azkiyai teu naon anu mana wae ge samilah gitu. Assalamualaikum ya kullal marami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka ya kullal marami nabi anu jadi
setiap pasejaan. Lamun dia memberi sakomi he nabi anu nyagerkeun tina segala penyakit. Assalamu alayka ya dzal mujizati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetep ing ka paduka salira ya dzal mujizati he zat anu ngagaduhan mukjizat. Ari mukjizat teh masyhur ya, geus kudu dibahas ge apal. Nyata amrun khariqun lil adat, sesuatu anu ngabedah adat, keluar nalar, keluar tina adat, kebiasaan. Eta disebutna mukjizat. Tapi kata mukjizat eta teu bisa disematkeun sagawaya. Balikta ayeuna tentu ka para nabi atawa ka rasul. Lamun ayeuna sesuatu anu kaluar tina adatna bijil ti para wali atawa jamaah-jamaah soleh, maka eta disebutna karamah. Lamun bijilna min awamil muslimin ti sakabeh jalma muslim, ti kaumuman jalma muslim, maka eta disebutna rek ti ustad ajengan di mana wae kitu nya. Eta disebutna maunat, pertolongan. Di mana aya hiji jalma anu manehna eta jalma biasa lain wali atau jalma soleh, tapi aya statusna muslim dulu urang sararea, maka perkara anu di kaluar kebedah adat eta teh disebutna penyematan katana secara agamana nyata maunat gitu. Teu bisa disebutkeun mujizat sebab eta mah pakeun ayeuna para nabi jeung rasul. Para wali nya karomat kasebabna para kaumuman jalma muslim maunat. Tuluy kumaha lamun kaluarna sesuatu anu keluar tina nalar, keluar tina adat teh ti jalma kafir, maka eta disebutna istidraj, panyungkun ti Allah. Seperti cara ka orang India si Sai Baba, masyhur pan eta di tahun-tahun 2000-an bisa ayeuna ngabijilkeun tepung dina leungeunna, ngaluarkeun emas dina pahamna. Di India eta seueur pengikutna ngaku manehna ngaku pangeran. Eta disebutna istidraj, panyungkun ti Allah. Anu mana sakabehna oge eta padilahna. Matak urang kudu hati-hati teh sebab nu kitu mah teu bisa dibantah ku ngaranna dalil ayeuna atawa logika. Urang bisa eleh loba kajadianana ayeuna dongeng-dongengna nunjukkeun teh syekh ti Arab ya, aya nu datang ka Sai Baba manahanana dipikeun ka taluk ku Sai Baba. Da kitu teh eta mah memang geus disebutna bimasyiatillah, kersanding Allah we eta mah ngajadikeun ayeuna makhlukna kitu. Memang nanti nu ngaran ayeuna mukjizat istidraj karomat mah paedahna padilahna maunat eta padilahna keur ditaghallu bihi ala sa'ilil insan atawa litaskhiril insan, pikeun ngelehkeun jalma gitu. Matak sangat kudu hati-hati urang lamun nalika di sangharepkeun jeung jalma kafir anu loba kaahenganana. Bisa-bisa urang terbawa karena ajaranana. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Kitu nya. Lanjut. Assalamualaikum ya dzukral usati. Ya hadiyal hudati. Ari kehormatan Allah muga tetep dilimpah curahkeun alaika ka paduka. Ya hadiyal hudati he anu nuduhkeun al hudati ka jalma-jalma anu meunangkeun pituduh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka. Ya dzukral usati he sisimpenane jalma-jalma nu maksiat. Sisimpenan asuransina jalma nu maksiat. Asuran. Puntanganna jalma-jalma anu maraksiat. Sabab ayeuna Kanjeng Rasul mah eta sahibus syafaah, anu ngagaduhan ayeuna syafaat pertolongan ke di yaumil jaza, yaumil akhirat. Tak ayeuna bisa dikatakan ayeuna Kanjeng Rasul teh cecepangana jalma-jalma nu teu taat ka Allah. Assalamualaikum ya hasanah sifati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka ya hasanah sifati he anu sae pirang-pirang sifat anu ngagaduhan budi pekerti luhur tur mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi taala kamu tetep dilembacurakeun ka paduka ya zal bayyinati he anu ngagaduhan pirang-pirang dalil anu ngagaduhan pirang-pirang pepartelaan dalil anu bisa ngelehkeun kana hujjah-hujjahna jalma kafir. Assalamualaikum ya rabbas samahi assalamualaikum warahmatullahi Allah eta alaika muga tetep dilembacurakeun ka paduka ya rabbas samahi he anu ngagaduhan sifat berehan jalmi nu pangberehana kanjeng Rasul teh eta shahibul judi rabbas samahi jalmi nu paling berehan jalmi anu dermawan gitu. Nah segitulah meureun sabaraha bait 1 2 3 3 bait eta urang geus ngalogatan bait ka 8 10 11 12 4 bait kita 4 bait insyaallah engke bait ka 13. Assalamualaikum ya Zainal Malahi dina video selanjutnya.